Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangdeui sareng sim abdi pun Jasudin dina channel nu ngabahas ngeunaan bahasa sareng budaya Sunda. Dinten ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan bahasa Sunda wewengkon Kuningan. Kuningan teh salah sahiji kota leutik di Jawa Barat. Leutik teh sebutan anak, tapi ari potensi nama puhara pisan, luar biasa nya. Ciremay wae, kuning Ciremay wae salah sahiji wilayahna lelawakna wong di Kuningan. Salian ti Majalengka Ciremay teh ka Kuningan seseueur nama. Eta geografisna. Terus di Kuningan ge aya tempat wisata Sangkan Hurip. Ya. Tangtu wae anu sejarah mah aya Ninggarjati ya, terus aya situs purbakala Cipari, Lauk Dewa di ya Lauk Dewa, terus aya Waduk Dharma. Kuningan oge aya katuangan Kucap, terus aya mitologina kuda windu ya, kuda leutik tapi wanian tapi ngabatot menarik sejumlah pihak ya. Tah tokoh-tokoh di Kuningan seueur aya tokoh sejarah Pak Edi S. Ekajati, terus aya tokoh pendidikan Muhammad Surya. Di Kuningan oge aya tokoh itu tokoh sastra Sunda Ki Umbara. Ki Umbara atau Paranu teh orang Kuningan ya. Seueur tokoh-tokoh di Kuningan teh ya, nu manggung di nasional. Ayeuna urang ngabahas Kuningan tina widang budayana, utamana tina bidang bahasa Sundana. Sebab bahasa Sunda di Kuningan teh seueur anu unikna, seueur anu bentenna tibatan bahasa Sunda umumna. Urang bahas hiji-hiji. Nah, ayeuna urang bahas sasarengan. Ieu bahasan teh kenging ti rupa-rupa sumber. Wah ti media sosial. Ya, media sosial rupa-rupa ya tina Facebook, YouTube, ya tina Twitter, tara ieu sajabana aya tina obrolan sareng orang Kuningan. Alhamdulillah abis seueur orang pun dulur sareng sobat di Kuningan ya, di Citangtu, Cilimus, di Pajawan, ya, Sangkan Hurip, seueur, di Windu Janten, Cigugur ya, Cigugur. Wengkon teh asalna tina wengkuan atau wengku, yang artinya meliputi. Wengkuan sami sareng karatuan, jadi karaton. Huruf U jeung A biasa ngagabung jadi O, karatuan, karaton. Buruan jadi buron, sami sareng pasantrian jadi pasantren. Nah, bahasa wewengkon Kuningan artina lain saukur Kuningan, bisa jadi bahasa wewengkon Kuningan teh ya, bisa jadi aya nu sami sareng bahasa Sunda di sebagian Indramayu, di Majalengka, di Cirebon, bisa jadi di Ciamis sareng Cilacap. Sabab Kuningan teh upami telepat mah di beh kulon watasna sareng Majalengka, di kidul sareng Ciamis, di wetan Brebes Jawa Tengah, di kaler jeung Cirebon. Artina bahasa Sunda di Kuningan teh aya pengaruh di rupa-rupa budaya. Nah, hiji langsung wae nya ka hiji di Kuningan aya disebut menit. Menit teh dina bahasa Indonesia mah artinya kan waktu, bagian dina waktu, kumpulan 60 detik jadi samenit. Tah, menit di Kuningan mah artinya pusing, jangar, banyak loba pikiran, menit pisan euy masalahna. Menit teh sami sareng pusing. Di Kuningan ge aya disebut sabrangna. Sabrangna teh sami sareng cengek di Bandung mah atawa cabe rawit. Meser sabrangna sabaraha? Cek urang. Sakilo wae mun di pasar Kuningan ya, di
di Cilimus, Citangtuk, ke Pasar Kuningan. Ya, kan di sabaraha kecamatan di Kuningan teh aya Cilimus, ya aya Pajawan, aya wilayah wewengkon Sangkan Hurip. Oke. Nah, saterasna di Kuningan disebut beca. Beca di Kuningan lain kendaraan roda tilu. Ya, beca di Kuningan sami sareng enye-enye atawa opak. Nah, terus aya disebut enjah. Enjah teh sami sareng embung. Enggak mau enjah. Enjah kasih eta mah hayang anu itu. Nah, enjah teh embung. Ayo oge disebut cakar. Cakar di Kuningan lain orang nyakar juga ucing. Cakar di Kuningan mah tina sapu nyere, lidi, sapu nyere, dina kalapa, dina aren, cakar. Aya oge disebut pit. Pit di Kuningan sami sareng sapeda, nya sapeda. Aya oge nu disebut kaligane. Kaligane lain kaligata, kaligata penyakit kulit. Budak tak kaligane mah artina ujug-ujug, ya tiba-tiba. Terus aya disebut di Kuningan ge aya anu disebut gage. Gage teh sami sareng buru. Nah, gagean, buruan, gancangan. Oge lamun isuk-isuk di Kuningan teh sok diajakan ngajabur. Ngajabur teh sami sareng sasarap, sarapan atawa nyanet. Nah, sasarap atau ngajabur dahar ya. Nah, eta ngeunaan bahasa Sunda di wewengkon Kuningan. Ya, sekali deui wewengkon teh tina kecap wengkuan meliputi ya. Sami sareng buruan, buron, karatuan, karaton. Nah, wewengkon ge berarti meliputi bahasa Kuningan jeung sabudeurna atawa bahasa kawasan. Istilah linguistik mah disebutna bahasa dialek. Seueur samina tapi aya oge rentenna, aya oge bedana. Nya sakitu wae ngeunaan bahasa Kuningan. Hapunten upami aya kalepatan, upami aya kahilapan, punten anu kasuhun. Teras upami aya bahasa Sunda Kuningan anu teu acan kapadar, nu can kabahas, pasien terang wae abdi saratkeun dina kolom komentar. Sakitu wae. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda, hurip.